Saatnya canggih God. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh. Ye, jang somat, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh. Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Basa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan manehna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu. Neng Dea, Ya Pak, wilujeng ulang tahunnya Neng. nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ya kereta si Ade nangis wae Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh Mama di nu jero sumur. Mana euy? Royak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak embe. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya teh ka anak embe. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa atuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh meni cari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urang ngeh kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideng kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunjung ada gitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu ka payun we. Carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Tadi udah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang?
Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Saurna mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din, kunaon kamari teh sakola deh? Sami Pak, abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Leres Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain, nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak kadio Pak. Naon Jang? Ya Udin maca. Ai BBM teh sato naon Pak? Nah cek saha BBM satu. Iya buktina bisa naik cenah Pak. Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon bet putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap mang. Siomay? Mang sekedap. Macep, beda meser naon? Mang Ari ieu naon Mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok Mang. Tiasa, bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya Mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana Mang? Nya ieu tahu, bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi nareuseulah ka Mang, ai tahuna meserna di mana Mang? Di Cibuntu atawa napi tahu Sumedang Mang? Cibuntu, sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan Mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya Mang. Aya, sok, bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Nah, da abi mah teresep sambal Mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae Mang. Nya geus nya nya, ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah henteu Mang, abi mah narose. Nun Mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Dari ical Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atas lah ku ibu dipeser. Wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu
Itu apa Pak? Ini aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyoboh lam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok. Da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah boh lam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, atuh mana ari aya, Man? Bener ya. Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih Mang? Ari buah si malakama teh. Yeuh Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napir aku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalahkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higel jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyebut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanceuk. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih, ari tadi si Mang tukang kebon cunihin ke abdi, tapi saurna mah dibeurang ku papi eta teh. Nah, kunaon gitu? Ah, pokoknya mah cunihin tah eta teh, tur campelak kadunungan. Nah, laras eta teh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumah sa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa?
Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya or itu orang sukses. Oh, betul Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses Bu jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebat dia drum. Pak, upami abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukeun sesuatu, dihukum tuh Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Oh, nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana Tat? Jang, biasa we dengaran ge Ustad. Bade itikaf, Naon Pak Ustad? itikaf Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Daniel, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggieun duit, Ari loket? ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih God. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakatingku pelem. Teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh Mbak.
Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan, Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih, Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu, Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan pak, ngan hanjakal. Hanya kaku naon atuh. Muhun pak hanjakal, abdi teh teu ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayamna kalabur. Mana? Kan bae ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene. Nah, kuring teh beut hidungnya, Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biwit teh ni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. Ayo atuh ini yo. Ulah atuh cium dewek Ini kumaha rasana Edan men. Tapi kayak anak nih rasaan teh aya nu melagdi nanti kalau uing Puguh nini ge kerewas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggih God. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantau sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang meuli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pak, hari ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, Ya. institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek.
Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler. Izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Puguh rek rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu, Jang. Apaan kayak Mang kata berak dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangga wae atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikoncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urang dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang.
Daniel, Naon Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah kamaneh Nil? Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing rokok sabatang-batang acan. Mangga Kang proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven. Atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang jeung haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Kayak sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Kutang saha? Eta utang nu emeh. Mang, beca mang, Ka mana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Nah, Neng betliren di dieu, dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh Neng. Ah nyos we mang di dieu. Ya artosna, nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasulin teh suka jadi bari lempang. Hurungna di Ciparai. Komo urang atuh, basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar Gusti pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion.
Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung? Yuk. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gajah. Ih. Jembleng. Gajah. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalau lokalisasi wae pada mana teh. Nah, atuh menikah di nyawai. Nah, teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi dah kumaha. Meni tiap wengi kalau lokalisasi teh. Nah, ari cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka ditu teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh kadinya teh? Nya ngajemput abdi, apaan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Ah, aing mah kajen tutup we dagang lotek teh ah. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu menta hayam menta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo opat, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi. Abi teh dipiwarang kupun bapaknya tah menarekeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh Abdi atuh nepi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Kuring rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya?
Muhun leres Pak Polisi. Nah gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Tuh Pak, da abi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya, maling hiji bener? Muhun Pak, da abi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul, ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabar kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh menara kembar anu di Masjid Raya. Ejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngaragrageun maneh. Bade. Naonkah yang hidup teh cu? Kieu Ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae Ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokoknya ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap Ki, siap. Naon? Nu terakhir naon Ki? hidup kudu mawa mercy bodas, hareupeun eta awewe. kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Oh, kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, Ayah, kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggih Guard. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betul didinya betul. Sakit ngebut, nabrak tekena. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon, mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Ya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak? Tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianan lobah udang peting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang.
Ih ari abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, bah. Moal mungkin atuh jang ka hayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi abah waktu ngalebetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Aya naon Pak ningalikeun wae? Ah, henteu, kieu jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba jang? Komodi 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari Bapak ngarokok teu? Henteu jang, dati bubudak ge bapak pecan pernah ngarokok. Oh, Bapak kada mobil? Ah, boro-boro jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon mah? Kunaon sih lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi dikocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Daniel. Naon Jack? Adia geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang. Mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah ari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Dibalik kan? Duh, tulung uy. Oh, tunduh. Dudung tuh, butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju Murkusunu. Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bututut. Bu Tututu full bulurung. Ku Dudu. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kan dia geras kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh tan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager kanya ana mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap
Aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, nges boga nu anyar euy. Ci kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi urang mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Mohon Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih gitu. Nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, kaleresan atuh pami kitu mah. Kaleresan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu saleresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun Hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur ara mucuy rupana. Nini gening apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten masih arep paku sakilo? Mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dia we Kang. Kumaha dok? Si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salares nama sumpingna teh kedah ka dokter THT. Ari ieu Kasim Kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh dok. Tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sabangsaning awi pangkebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat.
Pak, iya Abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapengker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon, Jack? Atuh. engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya. Pesen itu 2 porsi. Porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya. Nganggo waluh? Muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio. Orang rek carita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya keneh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keendahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, naon Jack? Adieu geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohlam nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong we lah, kok? Nya bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang Bu.
Tuangna sarang nanu Cep? Gepuk hiji bunya 3.500. Hon sarang tempena hiji 500. Sanguna hiji Sangu hiji 1.500. mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500 mun sapiring sabarahaan bu. Naon bercerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam. Beri. Asin. Asin. Nah, aya satu asin. Mun. Kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep kuleungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuri ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikeluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur.
Dasar supermarket teh bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan, nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Muhun, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Muhun Pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa weh. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap. Sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitnov, cik kadia. Ya Bu, Abi. Kadia bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavianya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov? Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Sing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapendakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tonggo hujrut aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang Mang ke alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep. Sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina aduh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba.
Narek jadi naon sia teh ha? Mun hirup jeung narkoba mah ha? Nari bapak make jeung narkoba sakala. Sumpah bapak abdi mente. Eta geuning katinggalin aku bapak ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak kopina teu tiis-tiis. Jeruk mangan pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu mangan pada ya tahu Sumedang. Tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon teh tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, dicala naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngadenge ieu Ari Tardan naonnya singkatan anak laki. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Komo kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya serangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, komo saya tentara Israel di Palestina, pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu uninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Ya atos bu, cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung, sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kadua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajungju ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek di kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwi Panjang Pulo Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Ciamplas atanapi factory outlet, tong hilap nyedak artos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu dianjukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSN, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Saatnya Canggih God. Anak
Nur Cika saha? Cepot. Parantika hampangan di rumah sakit? Pispot. Tempat tembak? Pot. Eta ari udar atau lesot? Copot. Ari nu nyelok dina pipi? Eta kempot. Eta pamicenan hasep dina kendaraan? Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong miheula anu cing udin. Tanyanya. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah kicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi menang. Dok Sri Wijaya menang. Dok Sri Rezeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, Udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan prayogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus berang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Kacida ih ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tok peditna. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan gitu. Heuh atuh betu porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon tetangga kadarieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Huntu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ilu nembak jurig
Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Bajing ngiluah wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ka mana kitu setorana mani diudak-udak? Dirinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya atuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha atuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila-lila mah ngarokona nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari ihlas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong neuneun kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici kadia gara Ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Kali dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi. Nah, tadi dia calik napanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak Bu. Cak-cak, naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng Bu. Harnaha buat banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih Bu.
Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sekilo. Buah si mana lagi 5.000 sekilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sekilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tabu, ta, mangga baragus keneh bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sekilo dibayar sekilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Keberean mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya bu nu kaberean ku tulang munding bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya teh saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di handapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel. Ulin mana nyaho teh pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teh make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun. Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Nya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang.
Ah, maknya anak dalang penyaho Arjuna. Nya, ada abdi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening muni murah, HP urutnya. His, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketegene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum. 5 tahun. Pedah naon dihukum? Ah biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah mepeskeun kaca. Nya mepeskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah mepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae Aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami-nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Dia belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Saya tarik itu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh tong boro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog meri kungsi, ku endog hayam pernah. Ngan hasilna teh kuehna biye teu teuas-teuas. Ada didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teuas. Heueuh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teu nyisiranya rek ka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu ieu, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nyinjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya punya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel.
Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Muhun mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh Kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namu bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon. Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon tah Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal papasangan namanya eta drum. Nah drum, sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh hayang hansip panonang tuh. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodor, teu bosan di setrap ku ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bana maghrib sata acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Udin, naon Ici? Mana apal teu psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut dembut. Jalma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kaayaan datitut hitut. Jalma anu berehan lamun hitut nasok dibagi-bagi ka batur. Jalma anu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut nasok diotik-otik nepikeun ka
Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Bade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagaleh heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insya Allah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak basa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Simsim aya. Aya, Pak. Jadi sararea ayanya. Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masing reug-reug wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu reug-reug, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh ku naon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Dipersan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Tah Pak, ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih, tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kieu teh sok ngamaman pais orok sareng pepe setup. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kapanasaran ngan hiji.
hayang ngasa anti kotok garing jang. Aki masak aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing hari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teu nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Daniel, naon anjing? Adio anjing. Sia nyawa teh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakeun anjing manjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung. Parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh ku warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung ureungi, sareng rambutna galing sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Teun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui.
Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga, Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Ah, henteu Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal. Tilu rampasan mah tah tos turun tina rakit akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajeleng tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung Akang. Akang mah maot, abi mah tiasa miluran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyawa kitu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era aku naon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, kadeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Ieu acis ti akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang ieu abi bade moto kopi KTP nya, punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel.